Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dongeng Sunda Tatar Pasundan, wilujeng tepang sareng simkuring sapara kanca. Kata acan diteraskeun kana dongeng Sunda, simkuring sapara kanca ngahaturkeun sewunuhun lak saketika bingahan kana pangdeudel ti Mitra Pasundan sadayana. Mugi janten perhatosan para Mitra Pasundan nu mulia. Simkuring sapara kanca ngagaduhan hiji pamadegan dina perkawis carios-carios dongeng nu didongengkeun ku simkuring Kang Asep dibantos ku Ade Soni. Wireh carios ieu teh cantang tos fiktif altanapi teu fiktipna. Bagi raos nemutkeun simkuring sapara kanca, wireh jujutan carios dina dongeng Sunda disalang surukeun bae sareng sajarah bangsa Indonesia nalika numpes karaman dina mangsa bangsa Indonesia munggaran merdeka. Kukituna bilih aya nami nu kasebat, tempat nu kasabit atanapi segala rupina anu mirip atanapi ampir sami. Mugi ajanten mafhum kumargi eta rupina mangrupi bagian tina jujutan dongeng Sunda. Hatur nuhun. Mitra Pasundan, alhamdulillah naskah carios nu nyambung ieu parantos disiapkeun ku Desoni anu nyarengan simkuring kanggo didongengkeun ka Mitra Pasundan sadayana. Naskah carios nyambung ti yasana nu ngarangna atanapi nu nyeratna parantos disanggakeun ka simkuring sapara kanca sumangga wangtaskeun medar carios nyambung ieu Mitra Pasundan mulia. Mitra Pasundan, dedengkot gorombolan anu ngaranna teh Fulan, anu cenah kasebutna teh urang pamundayan pituin atawa asli, ka Paguru Hasan teh inyana teu apalin sama sakali, teu mantra-mantra. Anu satuluna Paguru Hasan nyaritakeun di mana inyana ngabdikeun diri atawa sakola anu dijadikeun pengabdian ti Pak Hasan. Kawit mah abdi teh ti Palih Karawang, Pak. Abdi janten guru teh ditugaskeun di salah sawios kacamatan di Purwakarta. Oh, kitunya. Pak Guru. Di Palih mana, Pak? Upami percanton mah di Kacamatan Wanayasa. Ditempatkeun teh abdi di Desa Pamundayan. Pak Guru Hasan nerangkeun terus terang, sugan bae ieu hal teh jadi sabab musabab dirina bisa nyalametkeun dirina jeung kulawargana tina katelengesan gorombolan di eta wewengkon. Lantaran cenah ceuk beja balarea, lamun urang paamprok pawebeurang jeung karaman gorombolan, tong dipiharep bisa salamet diri jeung kulawarga. Kalawan kasang tukangna ti gorombolan teh cenah bisi caromel, masyarakat atawa rakyat nu papanggih di jalan pasampangan bisi bebeja ka tentara, nu antuk namah ku gorombolan teh sok teras bae dipateni. Bukti nama salah sahijina nyaeta emak-emak urang Campaka Ciseureut. Inyana teh badarat lalampahan opatan jeung anak-anakna. Oge digedeng ku dulurna anu tas iang beas jeung gula ti wewengkon Cijangkar.
Di tengah leuweung geledegan anu rada datar teh patepung jeung rombongan karaman gerombolan anu cenah rek pindah patempatan. Kalawan teu loba tatanya deui anggota gerombolan, harita keneh mergasa emak-emak eta nu nolah maonas sarta anak-anakna oge nu gagedengna nyaeta dulur-dulurna. Ku gerombolan teh eta opatanana dipateni. Maonas jeung dulur-dulurna perlaya di eta wewengkon, ngan aya hiji nu salamet teh nyaeta salah saurang putra na Maonas anu ngaran Amri. Padahal mah cenah sarua bae eta budak Maonas nu ngaran Amri ge sabenerna mah dipencit ngan Gusti Allah maparin panangtayungan ka inyana. Barang paguru Hasan nu lumayan solehna ingetin kana caritaan eta, dina jero batina ngadua ka Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuhunkeun mantenna maparin pitulung ka inyana jeung kulawargana. Allahu Akbar. Duh Gusti Pangeran abdi sadaya, mugi Gusti tiasa nang tayungan jisim abdi sareng pun bojo. Mugi-mugi jisim abdi sareng pun bojo dipaparin panang tayungan ku Gusti. Saleresna mungka Gusti abdi sadaya nyanggakeun badan sakujur. Sumangga Gusti lungsurkeun pitulung kasalametan karahayuan ka jisim abdi sareng kulawargi abdi. Gusti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Garendengna paguru Hasan dina hatena sasambat kanu kagungan ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, anjeun teh gurunya. Paingan atuh kuring teu wawuh jeung anjeun. Tapi anjeun teh pindahan ti Karawang cenah nya. Nya ai kitu mah tuh sok bae. Sok bae rek mulang mah sok. Jeung hampurannya kuring geus nyegat ka paguru. Ceuk eta gegedug gerombolan atawa dedengkot gerombolan teh bari ngajak sasalaman ka paguru Hasan. Saterusna mah eta dedengkot gerombolan teh ngodok pesa kampretna ku siwel manehanana ngaluarkeun hiji carecet nu warnana bodas. Paguru, tah ieu ti kuring. Lumayan pikeun kenang-kenangan. Bisi aya anak buah kuring nu rek ngaguna sika ka bapa oge kulawarga bapa. Tembongkeun ieu carecet ka maranehanana. Oh, hatur nuhun Pak. Hatur nuhun atuh Bapak. Naon atuh anu kedah dipasihkeun ku abdi ka Bapak. Ceuk Guru Hasan mani asa getihan jeung teu nyangka sacongobuk oge yen eta jadu gerombolan teh boga pamolah seperti kitu. Sageuwatna Guru Hasan nampanan eta carecet teh mani bari ngadeg-deg manehna teh. Teu kenging barang pasihna naon Pak Guru. Keun bae. Ayeuna mah geura bral. Mangga Pak Guru sareng kulawarga geura mulang. Bilih kaburitan Pak. Ceuk sipulan anu jadi dedengkot gerombolan. Mita pasundan Guru Hasan oge bojona mani ngaremplong. Rantaran arinyana teh geus ngabayangkeun dipateni mani asa hirup deui. Boro-boro digaradah babawaana katut oge gajihna. Eta teh teu ditanyakeun acan. Tamemehna Guru Hasan jeung bojona mariang ti eta wengkon. Guru Hasan teh pangangguran kada kodok heula kana pesak jasna. Gorehel inyana manggihan rokok, tapi rokok bodas cap tambang teh jumlahna 2 bungkus. Kumaneh telek-telek nu sabungkus teh rek dibikeun ka gegedug gerombolan. Tapi sagedengeun eta manehna nanya ka bojona. Yen bojona teh tidayeuhna teh barang beuli kadaharan. Di antara namanya eta aya roti nu harita mah masih marupa hiji kadaharan nu dianggap mewah. Nu satuluy nama ina nyarita kanu jadi bojona. Ibu,
Sanes teh di pasar di Palidi itu di saatosna Karawang teh urang teh ngagaleuh katuangan. Ah, sumuhun Pak. Ieu kaleresan ngagaleuhna teh 4 bungkus. Anu hiji panginten kanggo dipasihkeun ka tatanggi. Anu tilu kanggo urang sakulawargi. Upami kitu, Bu, punten. Kababakeun 2 bungkus eta roti nu ageungna mohon, roti bagelen rupi teh. Mangga atuh Pak. Mangga. Bade dipasihkeun mah abi. Mohon. Ku bapa dipasihkeun karunya ieu ka anu mingpin ieu. Bisi can barang dahar. Mangga Pak. Bari song nyaeta wadah roti nu 2 bungkus teh diasongkeun ku bojona ka Pahasan. Harita keneh rokok bodas cap tambang jeung 2 bungkus roti nyaeta moang rupa roti bagelen nu menang meuli ti pasar bae ditueun Karawang sok dibikeun kasipulan dedengkot gorombolan. Iya hati lumayan kanggo nyesep ya. Naon Pak Guru? Oh iya aya rokok awon ieu cap tambang. Eta sareng naon eta 2 bungkus. Ieu karesan aya tuangeun henteu ka tuang sadaya lah ku abdi sakulola oge. Mangga kanggo bapa we. Teu kedah salosna Pak Guru. Teu kedah barang pasih. Cek abdi tadi nyaurkeun teu kedah barang pasih. Tapi ieu mah mangga ikhlas masihan lah kanggo bapa mangga. Ai kitu mah mangga nuhun atuh Pak Guru. Nuhun Ibu. Nuhun kana kasarean aranjeun duaan. Kade-kadenya saenggalna wae geura angkat bilih kaburitan. Hati-hati di perjalanannya. Ceuk jadu gorombolan teh bari ngaduakeun. Atuh Pak Guru teh bari manehna ngaleos jeung bojona teh rada hemong oge. Bisa oge dedengkot gorombolan. Oge anak buahna dinya halurmat ka guru. Padahal mah teu mantra-mantra Pahasan jeung kulawargana teh teu wawuheun ka dedengkot gorombolan ngaran Puulan di eta wewengkon. Guru Hasan jeung bojona ngalaleosna teh bari dongkoan nandakeun hormat ka jadu gorombolan. Dina jero hatena mah manehna muji ka Zat anu Maha Agung ka Allah Subhanahu wa taala lantaran inyana jeung kulawargana leupas tina sagala rupa kasieun jeung pancabaya. Singgetna carita mitra Pasundan. Pak Guru Hasan jeung bojona geus aranjog ka patempatana nyaeta pakampungan di mana maranehna dumuk dina saja ngabaktikeun jadi guru di eta wengkon. Sadatangna ka imah boh Pak Guru Hasan oge bojo jeung kulawarga sejena sageuwatna sujud syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Inyana disalametkeun oge keluargana disalametkeun ku Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru Hasan teu ieuh bebeja ka tatanggana sok sanajan tatangga deukeut. Yen inyana jeung kulawargana tas manggih hiji kareuwas anu teu dibayangkeun. Kasasaha oge disidem geus jadi janji dirina. Moal cacarita sok sanajan ka anu pangdeuketna oge dulur atawa babaturan di sakola lantaran bisi kapirengen ku tentara. Mitra Pasundan, tah kitu rupina mah mangrupi gambaran yen dedengkot gorombolan nu katelah telengas teh nu ngaranna Pulan ka guru mah bisa oge hormat tilawat sarta ngahargaan jeung teu ganggu teu wani-wani gana-gana ngaguna sika boh ka guruna oge kulawargana lantaran meureun ngabogaan hiji kasang tukang anu mangrupa hiji janji pikeun diri maranehanana yen diantara nu ulah diganggu ku maranehanana teh nyaeta nu ngabogaan profesi guru. Anu sabenerna mah eta dedengkot gorombolan teh aslina teh urang Pamundayan pituin nyaeta hiji wewengkon di wilayah Wanayasa nu kiwari mah mangrupa salah sahiji kacamatan di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.
Wanayasa teh ngawates sareng Kacamatan Cibatu di belah Kaler, Kacamatan Pondok Salam di belah Kulon, ugi Kacamatan Kiara Pedes di Palih Wetan, sarta Kacamatan Bojong di Palih Kidul. Sok sanajan komplotan gorombolan teh, kadang-kadang suku melendang pauberang, toloba namah peting-peting atau kapeting nakeun. Tapi eta komplotan gorombolan, anak buahna, komo deui dedengkotna hese pisan pikeun dilacakna. Komo bari jeung ditewak, hese linghas jeung kamana-mana raratan lamun indit-inditan, tara bisa katangen tapak lacakna. Tapi aya hiji paribasa, lamun disundakeun mah, yen sapinter-pinterna bajing luluncatan, rag-ragna mah tangtu kahandap-handap kene. Kitu deui jalma anu kasebut gagah perkasa, sakti mandraguna tur pinter parigel, hiji waktu mah bakal kena ku apes. Disapertikeun kadedengkot gorombolan, anu salilana ngariweuhkeun jeung ngaharung sinankeun ka urang lembur. Lain di wanayasa wungkul kitu nate, meh sakuliah wewengkon Kabupaten Purwakarta, Subang, jeung Karawang mah geus kasohor. Gagedug gorombolan anu ngaran Pulan teh, nyaeta hiji jago nu dipikasieun jeung dipikagihmir ku balarea. Inyana gede pisan wawanena, manehna oge loba akalna, pinter dina pamikiranana. Jeung aya hiji hal anu dibikasieun ku balarea utamana mah ku rahayat, yen manehna teh cenah teu teurak ku pelor, teu teurak ku pakarang. Saupama inyana dibedil, pelor teh teu bisa tembus kana kulit-kulitna acan. Satungtung hirup mah kawas moal keuna ku pati. Ceuk dongeng mah lamun dipayahan oge salila sirahna napol keneh kana awakna, bakal hirup deui. Kitu deui lamun manggih cai. Sanajan diuber-uber oge lamun geus manggih cai manehna dadak sakala leungit. Cenah mah inyana boga aji pancasona jeung aji halimunan. Ceuk beja balarea mah yen Pulan bisa ngaleungit, lamun manggih cai bisa ngarobah wujud jadi sato cai. Lamun paeh nguburna oge sirah jeung awakna teh kudu dijauhkeun, ulah dideukeutkeun. Lantaran lamun dideukeutkeun mah bisa hirup deui, hudang deui. Atuh rupa-rupa tarekah jeung siasat geus dijalankeun boh ku rahayat, boh ku tentara. Sangkan dedengkot gorombolan anu ngaranna Pulan teh geuwat benangkat cerek. Cenah rek hirup, rek paeh. Tapi eta tarekah teh can hasil bae. Kungsi diayakeun sarupa pager bitis sagala rupa. Pamaksudan mah misahkeun rahayat jeung gorombolan sangkan ulah ngahiji, jeung megatkeun hubungan rahayat jeung gorombolan. Di sakuriling bungking Gunung Burangrang dijaga ku rahayat. Tiap-tiap 50 meter dijieun pos, unggal pos dijaga ku tentara jeung OKD, kalayan ditambahan ku rahayat di saban desa. Anu dipiharep teh sangkan gorombolan teu bisa turun kaluar ti gunung atawa ti leuweung geledegan. Lamun geus kitu tangtu gorombolan teh beakeun bekal, jeung moal aya saurang oge rahayat anu wani nganteurang ka gunung. Lamun geus beakeun bekal mah tangtu bakal kalalaparan. Geus kitu gorombolan teh bakal serah bongkokan. Kitu anu dipiharep ku pamarentah diayakeunna pager bitis teh mitra Pasundan. Ari kitu teh mah saha atuh pijalmaeunana anu kuat nahan lapar salila-lila.
Boro-boro bubulanan dalah sapoe teu manggih dahar sangu oge sakitu ripuhna. Tapi eta siasat teh teu mujarab ieu. Gorombolan angger teu beunang bae ditewak. Anehna teh lamun peuting ieu ngajora lembur taringgul tonggo, peuting isukana teh aya di wewengkon Ganawari, wewengkon anu beda. Peuting isukana deui aya di wewengkon Cikeris, Selawi, Kiara Koneng, Citalang, oge Cikeuyeuk. Daya luhur, Pasiroa, sagala herang jeung rea-rea deui pilemburan mitra. Kitu jeung kitu bae ngapraka saban lembur, saban desa, tara aya peuting nu kaliwat ku eta komplotan. Ngaran dedengkot gerombolan nu neulah pulan salawasna jadi ucap palemekan. Jeung unggal peuting saupama aya garabagan ti pihak gerombolan teh salilana ngakukeun ngaran Pulan. Padahal si Pulan dedengkot gerombolan anu sabenerna mah duka di mana manehna teh ayana. Eta mah pikeun ngajaga komara jigana mah anu jadi pimpinana. Sasatna digede-gedekeun ku para anak buahna gerombolan. Kacaturkeun bareto kungsi aya kajadian. Nalika gerombolan nyerang ka wewengkon Selaawi, ka Citalang, jeung ka Cikeuyeuk, anggotana teh tigebrus ka sumur. Ari nu disasambatna ku eta gerombolan anu tigebrus teh tayalian ti Pulan anu jadi pimpinan manehanana. Kang Pulan, tulungan kuring mah. Yo, kuring di jero sumur, tulungan. Ceuk gerombolan nu ti kejebur kana sumur. Mitra Pasundan. Lantaran anu disasambatna oge pimpinan gerombolan, balarea geus teu sak deui, geus teu mangmang deui. Yen jalma nu ti gebrus kana sumur teh nyaeta karaman gerombolan. Matak gancang wae batul-batulna teh nareangan taraje jeung tambang. Gerombolan anu tigebrus teh ditarulungan nepi ka salamet di luhur. Padahal si Pulan mah harita teh keur nyeri huntu cenah di imah. Teu bisa liar ieu. Kanyahoan keur nyeri huntu sote sabab anak buahna aya nu ngomong. "Oi, mana ubar nyeri huntu? Pimpinan dewek keur nyeri huntu oi. Tadi kan?" Kuno boga warung dibere aspirin jeung naspro. Jadi dedengkot gerombolan teh boro-boro bisa liar. Paling oge keur ngarasakeun nyanyautan nyeri huntu. Jago atawa jawara oge diberi nyeri huntu mah. Ampun-ampunan mitra. Nu matak teu aneh. Lamun aya nu nyebutkeun yen Pulan teh awakna pendek montok pakulitan bodas bersih. Aya deui nu nyebutkeun yen dedengkot gerombolan teh wandana jangkung leutik begang jeung hideung. Kitu deui dina pasipatan oge aya nu nyebutkeun yen si Pulan teh wanian tur teu neungludeung. Tapi aya oge nu nyebutkeun yen si Pulan teh jalma borangan. Malah ceuk anak buahna anu pangdipikadeheusna pangdeuketna mah nyebutkeun yen pimpinan gerombolan lelah Pulan teh boro-boro wani liar jauh sosoranganan cenah. Dalah kacai-cai oge lamun keur aya di leuweung geledegan mah kudu dianteur ku anak buahna. Nu mana nu leres mitra Pasundan. Wallahu a'lam. Unggal tas aya kejadian indung bapana teh sok disaur ku Koramil. Sasatna dipres, diganggayong, dikaditu kadiekeun. Tujuanna sangkan Pulan ngarasa karunyaeun kanu jadi indungna. Tapi eta dedengkot gerombolan teh keukeuh manehna teh. Keukeuh peuteukeuh moal masrahkeun diri ka Koramil. Tibatan inyana masrahkeun diri ka Koramil ka tentara, kajeun teuing ancur tutumpuran. Kitu patekadan eta jalma.
Sanajan perjuangan teh geus mempar tina aturan kanagaraan jeung aturan agama. Tapi inyana mamah boga anggapan perjuangan teh bener. Naon kumanehna dilakukeun ketakna teh bener saluyu jeung agama jeung nagara. Sakumaha nu diajarkeun ku pamimpin besarna. Dulu-dulu ulah rek salah bongkokan satungtung tujuan tacan kahontal euy. Kitu anu didoktrinkeunana ka para arinyana. Kocap anu jadi indungna remen ragrag supata lantaran inyana ngarasa kesel ku polah nu jadi anakna nyusahkeun ka rahayat Purwakarta. Pang-pang nama ka rakyat Wanayasa jeung sabudereunana tempat di mana manehna dilahirkeun. Dina hiji mangsa nalika sipulan ngalongok ka indungna di lembur, indungna nyarita mapatahan kanu jadi anakna. Ujang, ya, cing atuh Ujang sing karunya ka emak. Piraku Ujang teh teu nyaah kanu jadi indung. Tikeur dina kandungan keneh kumaha teh Ujang teh sok didungakeun sing jadi jelema anu aya manfaatna pikeun bangsa jeung agama. Sing jadi jalma nu takwa ka Gusti Allah. Anu taat ka indung jeung bapa. Ari ieu Ujang bakal ngariweuhkeun ka bangsa jeung nagara katut agama. Ujang, emak teh geus kolot. Geus kolot emak teh ari kudu kapanggil wae ka kantor Koramil mah era ku batur. Apan satiap Ujang tas ngayakeun gerakan teh emak jeung abah. Teu oleh sok disaur ka Koramil ku para tentara. Ujang, eureunkeun ketak maneh teh. Eureunkeun. Babalik pikir Ujang. Ari nyaah ka emak jeung bapa mah. Wayahna Ujang. Sing nyaah ka indung. Kitu omongan indung sipulan dina hiji waktu nyaeta nalika sipulan ngalongok nu jadi indungna anu kakarak balik tas dipanggil ku Koramil di eta wengkon. Ma teu dikukumaha ku tentara ma. Ceuk sipulan nanyakeun kasalamatan indungna tibatan ngupingkeun wejangan indungna. Ya, emak oge abah teu dikukumaha mah. Nan capek dipres ku Koramil. Ya, Ujang atuh sing ngarti. Ya, ari emak jeung abah teh kapan geus kolot ari kudu disaur wae ka ditu kadieukeun mah komo ku Koramil. Cing atuh sing tengteuing. Eureunan lampah teh. Eureunnan Ujang ngayakeun gerakan anu ngarugikeun ka rahayat teh. Indungna teu oleh mepelingan ka sipulan. Ma, dina perjuangan mama henteu aya istilah eureun satungtung hirup mah. Aya sotenan gencatan senjata kanggo nyusun hiji kakuatan jeung kanggo ngayakeun hiji babadamian ma. Kitu ceuk sipulan kalah ngaguruan kanu jadi indungna. Ya, mah Ujang. Teu apal kanu karitu patut mah yeuh tong ngomongkeun anu karitu hareupeun emak jeung abah. Sabab emak mah urang kampung bau lisung. Anu teu apal naon anu disebut perjuangan teh. Lantaran pikeun rahayat mangarasakeun sareti bradahar seueuh oge geus mangrupa hiji kabagjaan. Hiji kanikmatan ti Allah nu kalintang luar biasana. Beda jeung ayeuna. Rahayat kaasup emak jeung abah. Sare teh teu tibra bageus. Makaya teu jongjon. Balasi udag-udag ku kasieun jeung karimran. Sieun ku gorombolan. Nyai da pingpinana jalu. Ceuk indungna sipulan. Ma, oge abah. Teu kedah sieun ku gorombolan. Ma, utama nama. Da tujuan oge kanggo ngayakeun hiji gerakan kikian teh lain pikeun nyingsieunan rahayat. Komo bari nyingsieunan kulawarga sorangan mah indung sorangan abah sorangan tapi pikeun menta perhatian ti Bung Karno. Sangkan pamimpin abdi diberi kakawasaan pikeun mimpin. Pulan nyaritakeun tujuanna pangna manehna ngayakeun hiji gerakan pemberontakan. Nyaeta menta perhatian anu daria ti pamarentahan harita pikeun ngadegkeun nagara Islam Indonesia. Tapi Bung Karno nolak. Moal mungkin di jero nagara ngadeg deui hiji nagara. Sabab nagara
Nyata negara Indonesia mah negara nasionalis lain negara Islam. Lantaran rakyat Indonesia mah henteu ngagem hiji agama, tapi rupa-rupa suku bangsa jeung rupa-rupa agama. Jadi salah kasida saupama Kartosuwiryo boga kahayang pikeun ngadegkeun negara Islam Indonesia jeung hayang ngaislamkeun rakyat Indonesia umumnya, khususna rakyat nu aya di sakuliah Tatar Jawa Barat. Dari ngagem agama mah kumaha kayakinan teu bisa dipaksakeun jeung kumaha pamadegan pribadi masing-masing eta teh. Sabab eta mah Allah nu maparin taufik sareng hidayah. Ya Ujang, dangukeun emak. Wayahna Ujang, sok Ujang geura babalik pikir. Meungpeung acan telat, meungpeung ora keneh Ujang. Meungpeung loba keneh waktu. Lawang tobat meungpeung masih muka keneh dibukakeun ku Allah. Gawat. Talingakeun kasauran emak Ujang. Mitra Pasundan indungna puulan teu weleh mepelingan ka anakna. Kituna teh bawa ningkunya jeung deudeuh kanu jadi anak. Ari kitu teh mah sahab bijalmaeunana. Hiji indung anu teu nyaah ka anakna. Aya paribasa burung palung bodo gelo, tetep anak mah moal bisa dikeureut dipiceun. Sanajan sipulan mangsa kiwari jadi pimpinan karaman. Ya, jeung deui. Ka Ujang teh loba jelema nu kanyerian. Geura eureunan Ujang. Ma, ye kupingkeun kasauran ti kuring anak emak jeung abah. Tapi mitra Pasundan, saacan tipulan neruskeun omonganana. Bapana nu katelah abahna harita motong caritaan anakna. Ujang, naon-naon nu dicaritakeun ku indung hidup. Laksanakeun, talingakeun supaya jadi kasalamatan pikeun hidup dunya jeung akhirat. Tadi ceuk indung hidup. Yen di ieu sabudeurna wewengkon utamana mah wanayasa geus loba jelema anu kanyerian. Ayam dipaling harta bandana, anu dipaling pamajikanana, anu dipergasa dirina, apan kabeh teh eta ku Ujang teh geus dibere nyeri. Salajan anu migawe namureun anak buah Ujang, tapi eta hal teh kabeh jadi tanggung jawab Ujang salaku pimpinan sabab Ujang anu jadi pamimpinna. Yo Ujang, jelema teh kabeh ngaroakeun ka hidup teh geus eueuh doa nu bener. Geus eueuh doa kasalamatan. Yo. Wayahna babalik pikir Ujang. Geura babalik pikir Ujang, hidup teh. Sedangkan Gusti Allah ya Ujang. Geus tangtu bakal ngaijabah kana tilu rupa doa jelema ye. Kahiji, doana indung jeung bapa. Anu kadua, doana para fakir miskin. Anu katilu, doana jelema anu katiderasa atanapi nu kanyerian. Yo, maneh teh yo. Geus nanyerikeun rahaat Ujang. Ureunan. Ureunan Ujang. Tendunan pamenta bapa jeung emak. Wayahna Ujang. Kumaha panarimaan sipulan. Tetela sipulan dedengkot gorombolan teh di papagahan ku indung bapana kitu teh henteu ngalawan memang. Cicing bae teu nembalan sakemek-kemek acan, teu lemek teu nyarek. Da manehna ye kasida nyahueunana. Lamun nembalan nasehat kolotna, hartina manehna geus ngalawan kanu jadi kolot utamana mah ka indung. Doraka hukumana diasupkeun kana jero neraka sabab milaraan kanu jadi kolot. Sabenerna mah gorombolan oge jelema mitra boga ati sanubari, boga rasa karunya, boga rasa welas jeung asih. Kumaha umumna jelma biasa siga urang sadaya. Mitra Pasundan, kacarioskeun mimiti ayana gorombolan di lembur taringgul teh
kirang langkung tahun 1853-an. Di pitembayan ku datangna hiji jelema anu ngaku-ngaku kiai, turut ngakukeun ngaranna Haji Syekh Muslim. Kasebutna urang taringgul anu padumukana atawa padumukna 100% ngagem agama Islam. Tur saakuan ka semah teh tara manehna mangawilah-wilah, cara milih-milih semah ulang lembur mah. Tete lagis dimanfaatkeun ku eta jalma ku cara ngajak-ngajak ka para pamuda pikeun neangan maradhatillah. Neangan kahirupan anu dipikaruju ku Allah. Salah sahijinya nyaeta nyieun hiji kumpulan pamuda pikeun merangan kadoliman anu cenah pamerintahan salila ieu geus mengpartina babadamian baheula. Ku datangna eta semah nu ngaku kiai anu ngakukeun Syekh nyaeta Syekh Muslim teh. Hal ieu teh geus nimbulkeun hiji kacurigaan antara kiai jeung kiai, antara ajengan jeung ajengan. Loba kiai atawa ajengan nu pabentar paham jeung kiai atawa ajengan sejena. Sabab waktu didatangan ku Haji Syekh Muslim teh aya kiai anu nolak, aya oge ajengan anu narima. Jeung panuju kana perjuangan eta kiai. Anu panuju teu saeutik anu mere dukungan atawa pangdeudeuh boh moral sumawana material mah. Tapi anu nolak oge loba. Rupa-rupa pamanggihna kiai atawa ajengan teh aya nu ngarasa sieun ku alat nagara. Tapi aya oge nu ngadukung kana eta perjuangan sanajan bari susulumputan. Pamuda loba anu ngarasa siap sayaga pikeun nanjeurkeun kana jalan anu bener ceuk maranehna. Matak dina hiji waktu bada salat asar. Hiji pamuda anu ngaran Edi jeung nu ngaran Usup diajak ngawangkong. Tuh, yo, kuring nanya, siap tuh maraneh jadi maung euy. Ceuk eta kiai ngamimitian nyaritana ka Usup jeung ka Edi. Kituna teh bari nyanggigirkeun tas kulit nu warnana hideung, anu eusina eta tas teh pinuh ku kitab-kitab kuning pikeun narik perhatian dina tanda kutip ka para pamuda. Kirang kahartos, janten maung kumaha mah. Ceuk Edi tumanya oge Usup meh bareng. Yo, hidup duaan, apal tuh, karena sifat-sifat mau. Kiai nanya bari mencrong karena beungeut eta dua pemuda. Apal mama? Kaluarna teh wengi, leumpangna gancang, teu aya soraan deui. Gede wawanena, bedas tanagina. Walon pamuda anu ngaran Edi. Tah bener. Bener kitu. Sanggup teu anjeun lamun kumama dijadikeun maung euy. Sajongjonan eta para pamuda teh ngaharulang. Nu satuluyna mah tanggem mama. Ceuk pamuda Usup jeung Edi nyanggupan. Oh, alhamdulillah syukur ari sanggup mah euy. Anjeun aya duaan kudu mangkat ka parakan ieu. Bawa ieu surat ka Kiai Gojali. Di jalan aranjeun duaan ulah leleda tong sumpang simpang tong sumarimpang. Lamun geus hasil gancang balik deui ka dieu. Najan peuting kudu balik wayahna tong undang endong euy. Tah ieu suratna ieu. Bari song Kiai Muslim teh mikeun kitab kuning anu di jerona aya suratan. Gancangna carita eta dua pemuda teh geus nepi ka lembur parakan. Sanajan ada jauh tapi teu burung nepi. Komo lempangna bari gancang sakumaha sifat maung. Gancang tapi teu nyoara. Kiai Gojali anu narima eta dua utusan Haji Syekh Muslim teh rada kerung taarna. Inyana teu ngartoseun ku peta guruna anu hayang pipilueun jeung Kartosuwiryo ngadegkeun nagara Islam Indonesia. Kitu menawi wargi. Mitra Pasundan cag heula mitra carios nyambung ieu insyaallah kusim kuring sapara kanca diteraskeun deui sanes waktos. Hapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatan sareng kahilapanana. Hatur nuhun kana pangdeudeuh sareng pangdoa ti Mitra Pasundan sadayana. Sumangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.